Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu ari maqalah nomor katilu tina bab rubai. An ba'dil hukama katampi ti ahli hikmah. Ahli marifat, ahli hikmah. Rodiya mugi ngaridoan salo Gusti Allah anhum ka itu ba'dul hukama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Arba'atun opat perkara qabihatun nuka asuk goreng. Naon ari ngaran goreng? Wa ari itu goreng ma perkara ya ta'alaku ayanu cuman tel bihi kana itu ma naon adamu panyacan. Panyacan marek ti Allah ti Rasul jeung ti ahli Allah. Dugikeun ka aya ahli hikmah mah lamun aya pamoyok lain ti ahli Allah eta teh lain pamoyok. Bil ajili panyacan narek di dunia wal ikob jeung tumiba kana siksa pil ajili di akhirat. Jadi opat perkara anu goreng ya, anu mana ketika kagorengan eta bisa ngakibatkeun panyacan ti Allah jeung ti Rasul jeung ti ahli-ahli Allah. Ketika di dunia aya panyacan, di akhirat menang ikob. Lakin tatapina arbaatun aya opat minha tina itu anu opat perkara akbahu leuwih goreng gitu kan. Aya nu goreng aya leuwih kamari mah aya nu alus aya nu leuwih nah gitu. Aya diklasifikasi dosa gitu. Goreng aya kelasna kumaha we banget loh. Aya poin 7, aya 3, aya 4. Mana anu goreng walakin tatapina arbaatun anu opat min hatina arbaah akbahu leuwih goreng. Jadi tadi mah goreng ayeuna mah leuwih goreng. Hiji dzanbun dosa ae al ismi sing apal heula naon ari dosa mayakunu muta'alikun perkara anu cumantel kana tumibana eta perkara teh aya panyacan di akhirat jeung di dunia. Itu kobi lamun ngaran danbun mah dosa mayujibuka anilah naon bae perkara nu ngahalangan ka Allah. Kehalangan kudunya tadunya tinggal jadi maasi ka urang teh sabab ngahalangan ka Allah. Salam terus naon deui serangan pajar mana si pajar ya teh ngopi jang acan nyerang ya cengerang ya. Hiji dan bun dosa ay al ismi ma yujibu at-tahriju minhu syar'an wa tab'an anu mana kasebutna teh aya dan bun aya maksiat. Ai maksiat mah mukhalifatu amrin qasdan nyulayaan kana parentah bari ngamaksud ku Allah ditita salat moal salat maksiat. Akbahu leuwih goreng naon adan budosa ai al ismi minas sababi ti pamuda dengekeun. Pamuda berbuat dosa qobihun goreng. Pamuda
pokoknya mah anu di bawah usia 40 tahun nya ayeuna sabaraha mau ngarakeun keringan deui lamun usia 40 tahun melakukan dosa goreng lain berarti dimaklum kan deh aya kelas si ade ngabonceng awewe jadi ya wajar pamuda normal heungan doraka kan gitu tapi lamun ayeuna aya suyuh wa qabihun awas wa minasyuh syaihi akan tetapi tikolot kokolot begog teh gini akbahun leuwih goreng lamun eta dosa dilakukeun ku nu geus usia 40 kan itu pan dina hakikatna eta teh keur nyampeurkeun naon teh tan kuburan teh ari pamuda makan ke euforianya tuh karasa rek modal isu kowe sabab naon kateundeun ku himmah loba cita-cita terus we ngapoe nanti jika lo andai kata upami lamun abdi isuk kumaha deui isuk teh kitu deui naon eta nu ngahalangan teh pamuda dosa goreng disebut ngamaklum kade ayo kikeun jeung barudak cenah mabok di arep wajar lah barudak ngora lain kade wajar eta ngawajarkeun jelema iblis jelema sok salah wae ngan karanapan eta kasih kitu atuh dosa dilakukeun ka pamuda mah goreng tapi lamun dosa dilakukeun ku kolot leuwih goreng aya pamuda asup ka kantor kelurahan digawe di kelurahan korupsi goreng tapi lamun ayeuna nu di jero jabatanana leuwih usia 40 tahun leuwih goreng sok jangan tuh nu korupsi rata-rata 40 kali itu garoblok teh warek modal di penjara nya kade palinternya dosa mayuji buka anilah naon baik perkara nu ngahalangan ka Allah isu pepeuyeun rek nyoblos sing inget ka Allah naon sababna dan nyoblos jadi pentap pertanggungjawaban bismillah heula asupna kencah heula bedakeun jeung ka masjid sieu teh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. KWC temannya, lain KTPS. Gitu. Ya, ngadoan heula pepencil ya. Lamun pamuda dari masuap goreng. Tapi lamun kolot dari kunci. Narima Luwi kamu nyatuin calon teh tegak berduit dah ditaripu goblok ambil uangnya jangan dicoblos jelema da pae dicoblos mana tuh ulang kadang aku pingin jangan di TikTok yang di IG ya ulah ngaripu caleg dorakas ya mungkin di akhirat bisa-bisa diborok ku caleg sih DKM dibetot caleg terjadi dan ditipu ku DKM ya ulah jadi imam begitu mah enggak ya kita gitu mau kayak terang pamuda berbuat dosa goreng kolot berbuat dosa sing dari kan harga tak gitu. Batuk isyarat pijit Allahu Akbar kade-kade
ulah dipakai maksiat pesta demokrasi teh. Ya, rek nganter ke negara sedangkan Indonesia teh nu Allah. Nusahan Indonesia teh. Nu babasian Allah. Nu Allah sia teh. Eta pan taneuh nu dijejok teh moal teu minta pertanggungjawaban isuk sia. Kenah mudah-mudahan malam ayeuna sing dihampura kabehnya. Nu kampanye teh salat sing dihampura gitu nya. Anu ngobrol janji bari bohong. Sing dihampura ditah. Anu janjina teh orasi 88% bohong, 1% kedepul. Allahu Akbar. Katanya, duh, ama tadi di maghrib ceuk terus sedihna teh di negara reka bawa kemana ya maksudnya ya jelema make kareuheul antar jelema gitu tah ku beda-beda pilihan ceurik di tos maghrib bieu aya amanah ti guru titah maca kulhu keundak tak pepeje hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baraca itu guys hiji dosa jeung pamuda goreng jeung kolot mah leuwih kada eta kolot-kolotnya ku dibere huis oge sing ngagebog hiji teh deui dibere huis ngahiji teh sing ngagebog atuh ieu mah cuma cengir dibere huis bodas aduh gitu kade sing araling hiji kedua wal istigholu jeung katungkul di dunya kudunya salat dipohokeun kada demi TPS ampura menjaga suara salat ditinggalkeun Allahu Akbar ya kudu kemeuna gitu istighol teh aya biamti-antiha tegesna pirang-pirang anu mikahayang kan itu dunia awas goreng istighol kana dunia teh yaman di dunia mustaqol qadarahu tulul amal yajal fi ghaflatin akan minul aja ejal maka tungkul dunya katipuku panglamunan nah halu jikalau ari sirah di luhureun bantal sirah di ujung naon risban ari hayalan geus jadi menteri engke pilpres na diacang awas ieu istighol teh minal jahili qobihun ti jalma nu bodoh ya nu bodoh istighol dudu nyaheun goreng kan nu bodoh mah wa minal alimi akan tetapi ti orang-orang alim kade orang-orang intelek alim teh eta akbahu leuwih korek santri tadi ngikeun aya santri dicondong ulah katungkul kudunya sia engke kan sebalik keluar tah ayeuna masih fokus teh ngaji ulah hayang online di kobong online sia mah batu ngajar alpiah ieu mah santri di Konoha ayo di dia mah da teu jauh beda ngaji bae ngaji lah jelema nu bodoh katungkul kudunya nu hulupat nyawa beurang dijieun peuting dijieun beurang nepikeun ka poho itu ieu wajar jeung jelema nu bodoh mah naon sababna da kurusa kadar anu dipertahankeun teh eusi beuteung nu bodoh mah
naon bedana jeung munding. Munding kita mempertahankan si betul. Naon sababna? Bodoh. Lain berarti aya pengakuran antara jelema bodoh jeung munding. Ngan bisi akur sakedeung mah ya wajar bae. Entaklah kadanya. Jadi geus urang mah sing sederhana lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunya jalankeun, akhirat utamakeun. Gitu. Wa minal alimi ti orang-orang intelek. Sok kamari dina TV. Nu haus jabatan lolobana intelek, tukang macul mah maracul di jarum jo. Suka orasi saya jadi menteri Allah. Tak alim di dia teh bisa ustad, bisa ajengan, lamun belah itu intelektual, eta teh alim. Ayo orang geus kasumpet alim can. Hah? Ayo ngaji minum atuh alim. Alim. Awas. Qobihun wa minal alimin akbahun, akan tetapi dijalmi anu aliman nu ngarti leuwih goreng. Tungkul gulunya. Kama seperti perkara ruwiya diriwayatkeun annahu kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun Allahu akbar. Manis dada sing sahabai jalma anu tambah naonana ilman elmuna. Awas lagi. Walam yajdad bagi tertambah di dunia naonana juhdan juhud. Kade ayo teh kieu lain berarti ninggalkeun dunia. Ari ngaran juhud teh dunia dimiliki ngan teu diasupkeun kana ieu. Contoh ini di dieu teh ka dieu teh mawa gasolin ti imah teh di tengah jalan leungit gasolin. Lamun kursa kadang dicicing teuneun dina pesak dina leungeun mah teu diasupkeun kana hate dina leungit gasolina gen moal matak di hate. Kan itu isu tah bisi calon urang eleh ulah kudu bunuh diri. Ngadoa we ngadoa. Haneueuh saeutik mah wajarnya manusiawi. Manis dada ilman walam yajdad bid dunya juhdan. Dengarkeun, lam yajdad mamba kamoal tambah eta jalma alim minallah ti Gusti Allah illa bu'dan kecuali ku ngartina leuwih jauh jeung Allah. Ajengan dipenta rokok sabatang ge baeud ka masyarakat. Ngerasaan teh mah udud deui. Teh juhud. Kade juhud teh lain berarti ninggalkeun dunya. Kade silakan. Bahkan di dieu majelis kabeh kudu boga imah genep. Genep naon? Tingkat ewang. Amin. Di hadapna ruko. Dengkeun ai tuh. Hadapna teh ruko, di luhur imah. Di luhur di incu, di luhur di japati, naon angan kusi. Wis dicorlin deh. Dengan dua anjing. Cuma bari eleh. Tuh. Ngan ulah diasupkeun kana Mangga sok mobil sing paloba-loba, motor sing paloba-loba. Dan geus paeh mah moal aya dibawa pintilna ge moal. Nyata. Tuh. Bos-bos. Ribuan bosna. Sugan aya pentil hiji di kubur kuburan eueuh. Tapi bus bisa dipakai kendaraan nganterkeun kana pengajian jeung ladang amal anjeunna. Kan kitu. Sudah ngamandian motor hujan tanggal merokok ini bola cina mau aja orang cina iya 25.000 tadi di mandian letak usia Minal alim kade
ti jalma anu ngarti, orang-orang intelek kan ulah katipu kudunya kalangkang dunya. Jadi jeung jalma bodoh mah ya wajar gitu lah goreng, tapi jeung jalmi naon mah alim mah leuwih goreng. Bisi kitab teu mengkritisi ka nu alim kajengan pang pejetna ajengan mah sebenarnya kita sodako menehana pedih kan riweuh atuh mata doakeun ajengan-ajengan urang di mana wae sing baleunghar gitu. Da jelema ayeuna mah kitu kacocokan sungutna muhun gitu. Cetina hadis aya di mana-mana akhir zaman jelema bakal ngamuliakeun ngagungkeun ke orang karena agamana ningali dina agama dina dunya. Ajengan eueuh dunyaan mah teu didarenge. Nu karek turun tina Fortuner kakara dihormat. Turun tina Bektu diacuhkeun. Heuh sia teh. Sedengkeun dina huluna aya dina masakan aya Allahan. Heeh. Ulah katipu kena da kieu ieu mah naon teh da sok bisi aa gitu. Era atuh aing ngaji kieu balik terus we dudunya urang cukup putih meureun syare lah. Penting mah duit loba. Meureun. Sok jan sing baroga urang boga cita-cita haji gitu ya. Sok i sing bener cita-cita teh tah. Sing hasil. Tapi kade ulah diasupkeun kana ieu da ieu mah tempat Allah. Lamun ieu geus kacampuran ku kopi, ku rokok geus riweuh, ku suap, ku serangan pajar. Mun ditaropong cing, waduh, serangan pajar belum kulihat. Aya keur ngaji si pajar mah. Tadi ngepel ieu teh asalnya aja. Kadek, awas ya. Wa minal alimin akbahun leuwih goreng ti jalmi anu alim. Allahu Akbar. Kadek ah. Iya. Wabil khusus ya maka lah. Bisi dudunyaeun gitu. Gepuk we bisa cengos kana dunya. Uing mah daripada ngawuruk ninggalkeun aya uleman ti calon hiji 2 3 ge teu datang ngawuruk jeung santri we. Naon ka ditu ge duit moal meunang. 250 mah gablek aing ge. Mungkin itu 2,5 miliar kanggo dorakan di gede kerpong mual membantai kalau mah ini agul bukan gaji 2 juta kira langsung jadi tablet di Bapak Jati penceramah kedah wajib jadi khotib kemarin sosialisasi 5 warna yang berbeda. DPRD warna ieu, provinsi cenah warna ieu, RI warna ieu, DPD warna ieu, presiden warna ieu. Aing mah napikeun ka ayeuna can katalar ting nu mana warna jeung pilpres. Asli aing mah teu katalar naon salah molor wae. Teu neuleun nu kitu aing. Di imah muka kita beureun kitu lah. Dan muka surat suara mah da isuk lah gitu maksudnya. Isuk. Kawal aing isuknya. Awas. Mudah-mudahan sing haramannya. Sing haraman. Sing menang anu niat hade gitu. Nu teu niat hade mah mangga urang canakeun ka Allah. Sudah nyungsep.
watakasulu jeung ngedul pitoatin dina toat dina ibadah aya muwafaqatu amrillah tegasna ngamuwafaqohan dina parentah Allah min jami'in nasi ti sakabeh jelema qobihun goreng. Contoh, seluruh umat manusia males karena ibadah, males. Tapi eta Allahu Akbar, Allahu Akbar, berasa. Ayeuna grup RW, ngomong kasadayana masyarakat, ayeuna dibagikan bansos. Cing kira-kira lupa ke mana tah? Siap. Karena bansos mah gancang, berubah. Ken. Jaminan. Goreng eta teh goreng. Margi cenah duitkeun ke jam 2 ditutupna. Nangtung eta 2 jam kuat, eta salat 5 menit da keluar. Henteu aya di dieu mah di konoha. Nunjuk nama ka dia lo apa nama? Toat mata kul rasul sok disunkeun Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min kasali. Kan eta dina toat ka Allah min jaminas qobihun wa minal ulama'i akan tetapi ti ulama dengekeun wa tolabati di dieu santri ja logatana santri ja santri hari nah gebugna ayo urang mah pan sami musakali teu disebut tolabah nah anu kieu gara romblo jeung santri beja logatna ae alladzina yatlubunal ilma tingalikeun tuh kok ya ari urang neangan naon urban peuting panyanganna sabah pemburu naon sia eta mah awe tingalikeun jeung sakabeh jelema anu taat naon anu males taat umumna kabeh jelema goreng akan tetapi leuwih goreng lamun ngedul eta ka ulama jeung kaneangan ilmu di dieu mah santri betos beujeur kabeh ka santri maraneh mumpung ku Allah diberi kesempatan ribuan jelema budak di tukangan urang jang hayangan masantren teu bisa asup ke pesantren urang mah diberi kesempatan ku Gusti Allah geus sabaraha tahun di pesantren isuk mantok rek jadi naon oge ku mamane mangpaatkeun sing takdim sing hormat ka guru urang di pesantren begitu mangpaat ilmu mah lain ku pinter lain ku hormat jeung ku takdim ka guru nitip ayeuna teh keur usum santri teu sopan ajengan keur ngaji woi menya ajengan kehe keur usum ayeuna teh cenah keur maca shalawat jeung Quran ge diluconkeun ka mana barepana oknumna urang mah ulah karek sing taradi pepuji ulama nu disebut ulama teh naon orang intelek nu boga rasa sieun ku Gusti eta ulah innama yahsyallaha min ibadihil ulama akan tetapi lamun ngedul jeung santri kade nu mata ka santri mah sing baroga program tuh tanyakeun ka Mang Dodi baheula nyageun aing tukang hees membelinya dibuka lomari teh jam 3 bangun tidur heuy nya tahajud hees subuh teh di program sorogan geus sorogan teh anu terus 24 jam itu santri manajemen teh tapi santri baheula santri ayeuna mah naon
sawareh berenah gitu. Awas kedisiplinan teh udah bener atuh ngapalkeun 4:30 ngapalkeun. Bahkan tiada nepikeun ka komat jang mamangga parebut nalar alpiah tiada ka komat. Oh Bang Dodi tuh saksina teu katalar maya rokok judi goblok gitu teh. Ya Allah ya Karim tadi ada nepikeun ka komat ti pansakeun atuh. Sok berapa maneh di ngajaran di urang 2 bet kudu gitu kade ulah ngaredul kubeje ulah ngaredul sing taranginas gitu. Berubah hirup teh sing aya dina perubahan kade hirup teh ulah stagnan cicing we di dinya sia teh kudu batokeun cek kolot di diri. Nah kasur we hirup teh sia cing ngejat atuh sagede ngejat tuh matahari geus rada tengah sakerak deui guru kadenya ka urang malah sing taranginas we nya taranginas oke mun aya bol di skema akbaun wa takaburu jeung takabur minal agniya goreng takabur takabur teh naon gede hulu mau asuh gitu takabur kayak asa aing we gitulah qobihun goreng bisa anu pepertentang peteng-teng anu turun tina Fortuner ya wajar depan tes siap tina sepeda mini aduh wa minal fuqara'i dengekeun akan tetapi tireng-rengan jalma fakir mah akbahun leuwih goreng nya samsara goreng nya takabur geura ye ayeuna mah urang ratakeun dari hareupeun Allah mah urang ge kabeh naon sangsara bener teh pan aya klasifikasina kriteria beunghar teh nu mana gitu. Ai beunghar tasawuf mapan laisal gina bi kasratil mal walakinnal gina nafs. Bukan orang yang melimpah hartanya banyak akan tetapi lapang dadana. Eta nu beunghar. Dari brodi juru brodi pantau malayah di tengah hima ari hatena rupak mah kalau miskin kan. Mending urangnya teu boga nanaon tenangnya bari bohong ge. Awas ngelikan takabur goreng kajalma anu akan tetapi leuwih goreng takabur di jelma anu fakir petantang petente mana nu beunghar salat daeka titos magrib teh teu balik ka imahna teh da geus aya geuningan bektu nu beunghar caricing gitu ngadaguan salat naon ieu nu miskin mantong teu gobogan naon rek naon atuh Allahu akbar nengkeun ya ieu mah miskin jeung teu salat di geura sok miskin petantang peteng-teng geura karek boga motor hiji diresingkeun biasa aing panglobana goyono gogobioro kiri angsuranun dirente luna eta pepenteng-tengan boga naon sia teh kur boga motor eta taungkul bari setang lagi geus tere sujud sahwi balaga cing atuh sing ngemut ari anu beunghar mah petentang petenteng ya rada wajar gitu sebab aya jeung takabur keunana beungeut kasep pangawak halus pangaboga loba rada kieu saleutik mah tuh wajar
manusiawi. Iya, numpak seral capi, teboganan naon, petantang petenteng, diajak sholat mung, diajak ngaji mung, kayak tadi jelema teh. Sehingga berkaya lagi. Teboganan naon gara goreng kalau teh. Yuan teh cabut ke untungnya hiji-hiji sapoe. Allah. Tos. Jadi aya opat perkara anu goreng jeung aya anu leuwih hiji melakukan dosa dilakukan ku ngan leuwih goreng eta dosa dilakukan ku kolot teh usia 40 tahun kah itu. Kedua istigol kudunya jeung jelema anu bodoh goreng tapi jeung anu alim leuwih goreng. Sok komo jajaran para alim. Kamana ajengan teh ngauru jurkam budak artos 2,5 juta jadi jurkam santri ngahareuleng we dihakan ku heulang. Nya heulang teh atuh aliran sesat eta teh heulang nyabetan gitu. Ari aya aliran sesat datang ke masyarakat nyalakeun ai masyarakat ai ajenganna kadon aruri. Halo. Ka kuping ajengan. Jadi teh 2 3 ngedul kana taat jeung sakabeh jelema goreng akan tetapi ti ulama jeung ti santri leuwih goreng. Kaopat takabur jeung jalma nu agnia jeung jalma nu beunghar goreng tapi jeung jalma nu miskin leuwih goreng. Nah eta kira-kira urang di mana? Urang di mana? Di saungnya. Wal maqalatu rabi'atu summa wallahu a'lam bishawab.